Nyaritakeun maf'ul ma'ah mun urang carita maf'ul ma'ah carita jurumiyah eta mah carita budak nu gagarak asup ka pondok pasantren supaya ulah salah macana ja'al amiru wal jaisha ulah dibaca ja'al amiru wal jaisi besi dibaca ja'al amiru wal jaisu. Jadi kudu aya aturan ja'al amiru wal jaisha stawal ma'u wal khosobata. Gampang. Tapi mah carita maf'ul ma'ah secara isyarah maknawi. Urang lamun carita zahir mah babari mata urang didelekeun ku Gusti Allah cek Gusti Allah aing nyaho kadeuleu kadenge aing nyaho jasa kadeuleu sia kicep teh aing nyaho ka kicep sia nu dideuleu ku sia teh makhluk aing mata nangieun aing nu dideuleu ku sia nangieun aing deuleu sia nangieun aing atuh mana nu urangan. Luhur tah mulai tah rada luhuran di kamari nu kamari ge poho aing jauh kana denge sia ngadenge naon bae aing nyaho sebab ceuli sia teh nu aing nangieun aing ku aing didengekeunana nu kadengena suara-suara makhluk aing. Ayuh gerage suara manuk nang aing suara nage menang aing nyuarakeun suara kori nage nangieun aing suarana nangieun aing suara naon bae eta teh suara makhluk nangieun aing ceuli sia bisa ngadenge nangieun aing ceuli sia nage nangieun aing aju mana nu sia daeuh gerage mana nu sia ambe sia kanyahoan ku aing nyaho kada ambe sia ngeunah jeung teu ngeunahna seungit jeung teu seungitna nu ku sia diambe aing nyaho resep jeung teu resepna nu ku sia ka ambe aing nyaho sebab irung teh nangieun aing bisa ngambe teh ku aing nu diambeuna ge makhluk aing mana nu sia sok gerak gabe. Nah, maf'ul ma'ah teh allazi tuf'alul asya'u kulluha sakabeh perkara eta teh ma'ahu bareng jeung allazi teh Allah allati tuf'alul asya'u nu dipigawe seluruh perkara beusi aya nu nyesa sumulkeun ihatohkeun kulluha sakabehna eueuh nu nyesa hiji acan ternyata horeng ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah bahkan wa bihudurihi kalawan hadirna Allah wa huwa allazi ta Allah alqaim ala kulli nafsin bima kasabat anu ngatur kana seluruh awak-awakan dengan naon nu kunyana diusaha. Urang nyaho teh urusan tauhid tapi karasa ka jero jajantung we hese. Mantara kuari dikonsentrasikeun. Awak urang tatadina eueuh roh heula dijieun. Sesuai jeung waktu nu ku Gusti Allah ditimbulkeun ka dunya. Roh diasupkeun mulailah wujud urang ti eueuh ka aya nu ngaayakeunna Allah kuari gurak-gerakna urang salila urang aya di alam mulki alam nasut urang gerak nang ngagerakeun Allah urang cicing nang ngicikeun Allah dengan kata panjangna Allah te al-muharriku wal musakkit nu ngagerakeun jeung nu nyicingkeun dengan kata
eta simpelna al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat nu ngurusan kana sakabeh awak bima kasabat kana naon nu diusahakeun ku awak nu dikasab ku awak kicep urang kasab urang ngaranna eta teh aya Allah dege urang kasab urang ngaranna eta teh aya Allah anu ngurus ambe urang eta teh kasab urang ngaranna eta teh aya Allah lengkah urang eta teh kasab urang ngaranna eta teh aya Allahan diuk urang kasab urang ngaranna eta aya Allahan teu kaluar kabeh horenganan maahu bareng jeung Gusti Allah dirinci ku urang ari urang nu mantak bisa diuk teh make naon make tanaga ai tanaga nu saha nu Allah ai urang lempang make naon make tanaga jeung kakuatan ai tanaga jeung kakuatan nu saha nu Allah urang bisa maca Quran ai eta maca Quran make naon make biwir ari eta anu maca ngamacakeunana bisa maca makharijul huruf na make naon make pikiran ai pikiran teh nu saha nu Allah ai akal nu saha nu Allah urang osok ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin berarti urang teh nyaho sadar bahwa eta teh kapan nu Allah kabeh ge nu Allah kabeh ai nu urangna nu mana eueuh nah ketika aya nu diaku ku urang ieu teh mata aing sing hade ieu teh ceuli aing etalah hijab antara urang jeung Allah ketika urang ditanya make tauhid ai eta mata nu saha nu Allah kiceupna nang ngagerakeun sa nang ngagerakeun Allah peureumna nang sa nang ngagerakeun Allah disehatkeun ku Allah digeringkeun ku Allah isuk pageto mungkin bae anu dibutakeun nang Allah anu dicagerkeun deui ku saha ku Allah berarti mutlak nu Allah kuari teh urang diaku ieu mata aing beuh kuari jadi kos kieu ngaku eta mata aing hijab di dinyalah antara jauhna urang jeung Gusti Allah waduh kiai ai kitu berarti teu meunang diaku teu meunang kumamun orang kuari ngomong kieu bae ieu mata Allah gering menang tante tuh kumaha sia bae tah mah heulanan hese tah neuk gaji hakikat teh hese sebab urang mah di syariat ge can anggeus eta mah percis oko santri jeung kiai nu kukula didongengkeun ti heula teh aya kiai kadatangan tamu aju neangan jang nyuguhan ka sisi kagigir aya kotok jago dipencit gitu kan disuguhkeun santri nang sapoe dua poe ieu neangan kotok eueuh aya nu bebeja dipencit cenah ku kiai oh ku kiai dipencit aju bebeja ka kiai pencit kotok abdullah tupan sia geus diurukan ku aing kotok teh eta teh teu meunang dia ku janu Allah jadi aing memencit teh mencit atuh boga Allah bae geus ulah kumaha nya kabeh nu Allah sing yakin ka muridna kos kitu sing yakin eta teh nu Allah teu meunang di aku benar menang dua poe embek kiai dipencit embek kiai dipencit wow pesta jada jeung santri wow nyate segala rupa kiai leugit embe manggening be Garut waduh mbe Wanaraja geus tulak cangkeng kiai saha ieu nu maling mbe aing saha anu laporan saha santri wah panggil santri siap mencit mbe mama ulah sok di aku mama eta teh nu Allah kula teh apan ilmu teh ti mama kabeh ge cenah nu Allah lah pokona mah teh di aku kukula ge pencit bae kaya aing mah nu Allah ge ulah gede-gede teuing we sadar kiai aing salah ngadidik ka murid teh teu meunang salah ngadidik hakikat teu meunang dibawa ka syariat waya syariat bae tungtungna pada takos kitu acak-acakan
Aikernya atulah sok dibawa ke hakikat atuh murid mas santri can datang ke hakikat ai kiai geus hakikatan atuh sakitu ge deres gan embe henteu anakna dipencit je eta wayah syariat didik syariat bae ulah sok totorekatan kela mun geus naek ka torekat jangan ge sadar aing teh keur aya dina si naon kitu ngaranna dina kolom torekat aing teh keur aya di koridor torekat jadi lamun keur syariat di bahasaan torekat atuh mah asup ka jeung kumaha ge ketika nyana geus suluk di torekat kuari ngabahasakeun hakikat atuh memang eukeurna pas sakumaha budak SD kuari dibere pelajaran SD pas kuari naik kuari SMP dibere pelajaran SMP pas kuari naik SMA dibere pelajaran SMA atuh pas kuari mah budak SD di pagahan I love you waduh budak SD atuh balik sekolah geus jarah bahasa Inggris good morning say hey budak SD geus nyor good afternoon say waduh kabletun I love you pan budak SD teh pantes disebut I love you ya Allah ya Rabbi eta lawan tak teu akur teh kos kitu teh eta SD mah SD bae ini Budi ini kakak Budi ini bapak Budi ini bapak kolot Budi saya eta pas urang gadege keur hayang seuri ongko jeung keur aing mah baheula keur SD nya teu kitu atuh geus bae di bogahan itu naon ngaranna nulis 1 2 3 4 datang ke 10 11 12 beres kali-kali ada hiji kali hiji 2 kali 2 terus hiji kali hiji terus kali-kali ada hiji 2 terus jadi kayak kurang dihafalkeun terus bukuna ge bisa diturunkeun buku kelas 2 ke kelas 1 buku kelas 3 ke kelas 2 kuari mah teu bisa kuari mah jadi campur bisnisna terlalu tinggi geus pohara jasa geus dek dididik pinter kumaha tuh je pinter ge imah kuari mah pinter-minteran nah kembali deui ku urang kuari ulah salah ngadidik waktu urang syariat bae naik di golongan thariqah bae naik ke hakikat bae nu mantak urang ngaji kuari kan kelasna kelas hakikat jadi lamun keur ngaji kelas hakikat didengekeun ku jelema anu memang ieu nyana bersyariat cara urang ngan teu sadar bahwa ieu keur pendidikan hakikat contona lamun urang dek ibadah ka Gusti Allah kudu boga kayakinan anu penuh ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah teh al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat ulah sok milu-milu urusan Gusti Allah urusan rizki urusan Allah geus urang lamun milu utar atur urusan rizki misalna urang tani misalna urang dagang jelema pang goblok-goblokna jelema nu dek ibadah ka Gusti Allah tapi jana ngawarung boloon bin tolol bin goblok bin oplo teu percaya ka Gusti Allah jelema dek ibadah ka Gusti Allah tapi jana jadi pemerintahan eta mah tolol bin goblok bin oplo bin sabodos ya jelema dek ibadah ka Gusti Allah tani tolol jelema dek ibadah ka Gusti Allah make jeung aya hurupan harapan toma bolon kunaon memang ibadah ka Gusti Allah ulasan rezeki Allah nu ngatur kuari kadenge tah ku lurah ku camat bae teh mah kiai ekstrim amat kadenge kudu ngawarung boga ruko kiai ulah diajian teh kos kitu mah bolon teh mah kiai ngablon-blon kan ka kiai nu tani gitu kene kan ceramah ge blon kitu bae jelema ayeuna mah deuk ibadah ka Gusti Allah atuh nyaramahan batur puguhnya na ge caramahankeun tapi nyaramahan ka batur percis tabakos lilin ayeuna dibeulem batur kacaangan kan goblok eta jelema nu kos kitu teh tolol eta jelema kos kitu oplok eta jelema dan cagian itu kiai kos kitu makomna ieu keur makom hakikat balik deui ka makom syariat atuh tenang deui budak ibadah ka Allah tepan kudu make tanaga itanaga tepan kudu dahar atuh teh nganjang dahar sia ngawarung atuh kuli-kuli aya hesebe mah maling ge masalah kabablasan teuing sama kabablas tah jadi kabakom sama kom mantak ieu nu diajina teh naon kuari
takos gitu tak lain makom syariat makom hakikat kelas bangsa kelas Habib Rozak mah waktu mah bangsa kelas Habib Rozak mah anu lamun teu boga rokok marah teh mah Pak aduh ieu mah hakikat mikung teh pokos kitu aduh tah jadi sabakom dia urang keur carita makom syariat syariat keur makom tarekat ieu mah keur makom teh makom hakikat lamun urang nyaritakeun makom hakikat luar biasa Kangjeng Nabi Ibrahim be hiji Kangjeng Nabi Ibrahim teh geus diasupkeun kana ketepel dek dialungkeun kana seuneu perintahan Raja Namrud kumaha Kangjeng Nabi Ibrahim hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir eta babacana hasbiyallah wa ni'mal wakil hasbiyallah wa ni'mal wakil nyukupan ka kaula Gusti Allah anu puang bagus-bagus da jadi wawakil bagus Allah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah jol malaikat Jibril Ibrahim maneh teh dek diketepel dek dibalangkeun ka seuneu ala kahajatun ayo cepet boga apa kabutuhan tadi dilaporkan ke Gusti Allah cek Kangjeng Nabi Ibrahim amma ilaika fala butuh ka anjeun mah henteu hiji we ka Gusti Allah adapun ka Gusti Allah teu kudu make aja nyingkir maneh Jibril nyingkir ka ditu ulah kadeukeun aing cek balik cek di peralamat awas henteu badak dilaporkeun da kudu dilaporkeun memeh aing dijieun ku Gusti Allah Allah geus cahoon bahwa aing geus dibeuleup cenah paeh di jero seuneu di dinya aja lain waduh cek malaikat Jibril kakarak manggih jelema model kos kieu dek ditupan urang mah atuh wae kakarak dibaringku saeutik bae ge waduh mana hansip minta tuh lu urang ka hansip sebab naon makomna urang makom syariat jadi urang makomna makom syariat perlu syariat hansip ka dieu keun hansip kita ngadang ngabengangan naon itu ngaping aing tuh ka hansip we butuh komo ka abri malaikat Jibril ku Kangjeng Nabi Ibrahim geus henteu dipaelu eta ngaranna hakikat tuturkeun ku maneh kos kitu ku sia tah urang makom syariat tadi nuturkeun Kangjeng Nabi Ibrahim coba ge misalna bae urang ayeuna teh dibaringkus dah kumaha Allah bae paeh di dinya sia Kangjeng makom syariat urang tingali Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ketika Kangjeng Nabi Musa berangkat di imah Kangjeng Nabi Shu'aib di Yordan kemudian manehanana kamadian eta teh melalui Gunung Tursina nu geus ka ditu mah kabayang Gunung Tursina teh ya Allah nu encan ka ditu mah paling ngabayangkeun Gunung Santri di luhur tukang saong geus sakitu dibawa ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam pamajikan teh mangkaning pamajikan teh keren kemudian tengah peting poek mongkleng buta rata eueuh bintang eueuh nanaon sinar bulan teu aya poek teu nyaho jalan Kangjeng Nabi Musa teh ieu deuk ngalanjutkeun perjalanan teu nyaho jalan mesti ka mana ieu teh jalan teh ku urang bisa dibayangkeun nu geus ka ditu mah bisa ngabayangkeun wah liweuh teh jalan teh nyai katingali ku Kangjeng Nabi Musa cahaya di Gunung Tursina ketika eta nyambung jeung Kangjeng Nabi Musa kumaha nyambungna kebutuhan Kangjeng Nabi Musa hiji Allah kuari aya tanda ti Gusti Allah sinar nu sinar eta teh teu bisa kadeuleu ku sasaha lain ku mata kadeuleuna ku golbi ku sirri ku maknawi atau sanajan babarengan jeung pamajikan teu heuleu babarengan misalnya jeung Hajung Habib Rozak atuh beuki poek wal kadala iya mah kadaleun aku Kangjeng Nabi Musa hungkul sinar teh luar biasa kumaha drastis spontanitas Kangjeng Nabi Musa saat eta hiji nu dibutuhkeun Allah pamajikan nu sakitu dipake kacintana ditinggalkeun aya harta nu dibawa buntelan ditinggalkeun henteu butuh kana naon kumaha eta cek Kangjeng Nabi Musa inni anastuna ya ahli umkusu cicing maneh di dieu inni anastuna kaula leuleuh cahaya pamajikanana geus teu bisa ngomong ku kumaha pan ieu abdi dibabawa teu bisa
teka dulu pemajikan, teka dulu buntelan, teka dulu segala rupa. Geus teu ngurusan naon, golbu dengan ka Gusti Allah we hungkul. Narabas, lempang ka mana nuju cahaya. Andai kata di dinya teh aya batut moal karasa batu kaliet. Andai kata di dinya teh aya orai moal karasa orai dilihat. Andai kata di dinya teh aya jurang moal karasa. Lantaran ieu nyambung hakikat gelbu Kanjeng Nabi Musa jeung cahaya nu aya di Gunung Tursina. Hiber Kanjeng Nabi Musa. Ulah dibayangkeun leumpang cara urang kotrek dikira datang. Beuh komo ka Gunung Santri. Bisa turun deui. Bisa turun deui. Urang deuk ka Sumur 7 bareng jeung Haji Pudoli moal datang. Moal datang. Sebab naon? Kakarek datang ke pertengahan di SMS. Acara direngkas betung terjadi. Naon eta? Berat ka acara, berat ka dunia, berat ka mangsa makhluk moal datang ka Gusti Allah. Urang kuari tuturkeun Kanjeng Nabi Musa ketika urang ka Gusti Allah ulah aya nu ka berat. Tah nu mantak ieu deuk guguru hakikat hese teh melalui torekat ninggalkeun etana andai kata keur ngawarung eureun sia ngawarungna. Andai kata manehanna keur tani eureun sia tanina. Andai kata manehna keur di organisasi kaluar sia ti organisasina. Andai kata nyana keur babarengan di satu kelompok kaluar sia di kelompok eta. Maneh teh keur magahan ngaji di yayasan, belum yayasanana. Sia teh keur jeung santri teh ngawurukan. Atuh lamun berat ka santri berarti teh leuwih berat ka santri mah ninggalkeun Allah, tinggalkeun santri. Pan berat eta kos kitu. Nu matak guru nama aya bae saha jelemana kuari nu endek belajar norekat saha jelemana. Cenah aya di itu nu norekat saha kiai mana? Kiai anu syaratna kumaha norekat? Lamun geus anggeus cenah kudu mayo sapi. Kan cabok tong kiai kos itu. Manya torekat urusanna jeung sapi. Manya torekat urusanna jeung cenah make mahar 100 gram. Maning diabing teh guru torekat kos kitu mah. Bebeskeun habek ka Sumur 7. Oh hubungan anak torekat mah justru ndek nyingkar-nyingkarkeun nu kos kitu. Kangjeng Nabi Musa jeung pamajikan jeung buntelan ketika deka Allah ditinggalkeun kabeh teu berat saeutik kacacan sak hiber ka ditu. Urang lamun deuk hiber ka Gusti Allah kuari tinggalkeun. Beusi Habib Rozak boka motor mio tinggalkeun bikeun ka Pudoli bikeun. Wow, cak Habib Rozak daripada tinggalkeun mending nambahan. Tuh mah hese eta kos kitu. Tuh urang mah berat ku eta. Nah, ieu teh lamun urang geus datang ka innallaha ma'ana wa huwa ma'akum ijid kabeh ka dunya. Urang teh maca shalawat nu kadeuleu Allah, maca zikir nu kadeuleu Allah. Urang salat nu kadeuleu Allah, silaturahim nu kadeuleu Allah. Urang ngariung nu kadeuleu Allah. Urang ngaji nu kadeuleu Allah. Sedengkeun Allah pan ka urang teh nitahulah resep dunia hiji bae urang tinggalkeun makhluk cet nyeplos urang ka Khaliq. Nah eta kos kitu teh loba nu bisa lantaran Kangjeng Nabi nurunkeun ilmu ka sahabat. Ti sahabat terutama Abu Bakar Siddiq jeung Sidina Ali. Kemudian terus ka Sayyidina Husain, terus ka belah dieuna ka Ja'far Shadiq, terus ka dieuna ka Hasan Basri, terus ka belah dieuna ka para wali-wali sanga. Bisaeun nya mah molonyon tina dunya set teu berat teu nanaon. Anu mantap lamun urang kuari endeu ka Allah, kuari merenung saeutik. Awak coba atuh jasia teh horengan bareng jeung Allah. Mun hayang di alam ku Allah ulah resep dunia. Jasia teh gerak sia gerak Allah, cicing sia cicing Allah, kicep sia kicep Allah, denge sia denge Allah. Allah teh babarengan horenganan jeung sia ke encan dicaritakeun bareng teh naonna kitu bae heula. Heuh kae kitu mah cenah babarengan jeung Allah aing teh Allah teh eta pelbeloon deui bae ban. Eta kaji hakikat hese ge. Keheulanan kitu bae heulan. Bisa jadi marikung ieu murid dia. Hese lah, batak bari hiburan bae mah. Bari hiburan lain bantrak-bantrak memang kumaha kitu ngan supaya kaharti. Tah, kade
atuh aya Allahan sedengkeun Allah teh nitapan Allah mah maha sagala-galana bener ku Allah dihayukeun salah ku Allah dihayukeun ya Allah mah pangeran lamun bener bae mah atuh Allah teh lain pangeran lamun salah bae Allah lain pangahayukeun boro-borona naon kafir bae ge ku Allah dirizkian bae disehatan bae kumaha kahayang urang ye kusi Allah teh pangeran na awak sia teh horeng didelekeun didengekeun ku Gusti Allah jeung dikanyahokeun nah bejana cek Kangjeng Nabi lamun hayang ka Gusti Allah deukeut tinggalkeunlah bebendu Allah di antarana dunya nah kuari aing deuk nanya ka si awak urang sorangan tah tengah peuting nu dipake ka resep kusian naon coba cincin kuari keur usim cincin ye cincin sia resep nah nu dipake ka resep kusia teh cincin tu kusia kan diteunden berarti kan nu mantak diteunden ge sia resep eta lah hijab antara sia jeung Allah coba kuari bikeun ka babaturan sia ke di man hayang cokot deui aduh teu cokot kitu mah ngaranna nitip tamat bikeunan ku sia cincin sia ayo lamun sia bener cinta ka Gusti Allah ulah kahalangan ku cincin naon hartina cincin Gusti Allah mah maha sagala-galana engke di akhirat sia di sorga loh cincin nang di mingguan mah lah sapira nang di mingguan teu puguh ngaranna virus lain teh ngaranna teh kucubung lain sia mangan resep nyai-nyayanana doang ditipu sia ku nyai-nyayan anu lelempangan di jerona poho ka Allah tuh digulak sia teh kapan katipu ku nu lelempangan di jero cincin kau bolon sia bikin ka batur berani henteu urang mikeun cincin tah aing mah deuk ka Allah teu butuh cincin malah menta pan lainnya letikan cincin menta cincin sia mah ngajauhan ka Gusti Allah eta cincin naon deui nu ku sia dipake ka resep eta teh hijab salian Allah mun sia resep ka salian Allah berarti eta teh hijab antara sia jeung Gusti Allah sakitu bae masih ngaji ka Irak ka Baghdad ka Iran masih ka Turki ka Yaman masih ngaji ka Maroko masih ngaji ka Yordan masih ngaji ka mamana ge guru tarekat mah jak kitu-kitu keneh ti Kangjeng Nabi ka sahabat ka tabiin moal jauh kajeun teh ngaran tarekat beda-beda misalnya tarekat Tijaniyah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah tarekat Utsmaniyah Ghazaliyah intina mah ngabersihkeun kahayang nafsu jeung hawa menuju Gusti Allah sok dakur bae kuari naon nu dipake ka resep Gusti nu dipake ka resep motor bikin jual bae nya meuli nu anyar ieu keur carita ente osok ngomong mana sih guru tarekat mana aing hayang jasa norekat ulah nanyakeun guru lah siap henteu ketika guru tarekat mere aturan kos kitu endek teh moal ja guru tarekat sepanjang masa aya bae ye law anal mukmin ala kullati jabalin andai kata seorang mukmin di luhur gunung di puncak gunung laqayyadallahu lahu aliman yuallimu niscaya Allah bakal nurunkeun guruna nu bakal ngawurukan kanyana sesuai jeung kahayangna guru amil diayakeun guru alfiah diayakeun guru mantek diayakeun guru tafsir diayakeun ente endek norekat guruna pasti aya kajeun kuku mage endek henteu endek siap ente secara tadi muncak guru teh maneh naon pagawean ngawarung eureun ngawarungna lah kiai ulah sok aju kitu ceukna tuh kan sia endek henteu lamun endek atuh guruna aya coba ki muslim benda kerep cicing bae di luhur gunung Cermai setahun 2 tahun torojol we kan susah dipidayatullah norojol sorangan mere ilmu lantaran nyaan endekna ai urang endek mah ge aya guruna masyaallah teh nyaho ungkuk ini mah Habib Rojak ini guru tarekat ceukna iya mana mobil yang ada gini nama saya katanya udah di situ jangan cinta dunia biar Habib aja pan belum sama Habib ji ulah sambarangan aya bae guru tarekat wah pokoknya kajian urang boro-boro cicing di nurame cicing di luhur gunung endek datang pasti ya guru tarekat banyak nama hihiberan atuh emang cara urang kudu dipapageun make mobil asal mobil nu jore embungeun emang gitu
Kaji podoli coba undang ka Serang papageun make losbak daekeun moal. Moal mantek moal bogaeun maksudna. Ih, sia masuk aju kitu bae. Tuh, ai guru torekat batu dari kitu emang ku bagus geura ti heula bae ka ditu. Engke ge datang ka ditu, atuh nya mah teh kudu dipapageun, naik naon kumaha nyana teh mah urusan nyana. Lantaran ieu dunia di mata ahli thariqah, ahli hakikat tugas jadi leutik. Sebab geus dibere ilmu toy ka Mekah salengkah. Ya, atuh komo di dieu ka Banten. Ya, teh setengah lengkah tah tuh. Setengah napas geus datang ka Banten. Nah, ieu endek apa henteu? Endek cenah kiai sia boro-boro endek norekat ngaji mingguan gitu menang ngabesan. Asa ngabesan bae pere. Tuh kan, boro-boro endek norekat. Betapa muliana santri. Ente teu nyaho kana kemuliaan santri heulanan. Di mana coba kemuliaan santri hebatna? Lamun ente neuleuh make mata ieu doang, sapira santri? Lah, tah kos bebek, tah kos kitu mah. Sapira santri, tapi deuleuh make mata ieu. Percis kos wali. Perjalanan wali di santri. Emang kumaha? Nyana di imah berangkat ke pondok pesantren, ninggalkeun kampung halaman. Ninggalkeun bapa jeung emak, ninggalkeun dulur, ninggalkeun rekan, ninggalkeun berbagai karesep aya di lembur. Sasalaman abdi malah dek pesantren we cicing di pondok pesantren. Melesat jana ti imah, ninggalkeun indung bapa, kampung halaman, tempat kelahiran, babaturan rekanan detolan jeung berbagai kegiatan nu nyana resep. Tapi nyana ka Allah cicing di pondok pesantren. Tanya naon nu kumaneh kuari dituju apakah ijazah? Boro-boronya na kiai na gitu bukan ijazah. Naon atuh? Allah awalan dek jadi wali nyantri heula. Nu mantak teu bisa dek jadi wali kudu cicing di universitas. Moal bisa. Sakola segala moal bisa jauh. Sebab naon deuleu Kangjeng Nabi Musa alaihis salam ketika ningali golbuna naro cahaya Gusti Allah pamajikan babawaan harta banda dan lain sebagainya geus teu diinget-inget plak teu inget danaon hiji be Allah masyaallah pohara jasa panata tetakan Kangjeng Nabi Musa lewat sisi Gunung Tursina. Didinya Kangjeng pamajikanana saat teu nyaho jalan kaler kidul mana tengah peuting anu luar biasa dahaga lantaran keur hamil. Di dieu kan teu nyaho di mana aya cai gersang anu luar biasa. Aya wahyu ti Gusti Allah. Cek wahyu seakan-akan aya perintah ketikeun suku kaluhur batu diketikeun tek muncar sai. Mantap kami kadinya kamari. Waduh, geus ginum cai eta. Haji podolinya mandi nya nginum di dinya. Eta kan urang lamun ngadengar riwayat kitu eta awal perjalanan eta kan. Wah, urangnya hoti Kangjeng Nabi Suhaib datang kadinya. Nu mantak neangan sejarahna ieu si cai naon horeng cai eta saat jeung pamajikanana memeh ini anastunaro. Geus aya di lembah eta di belah ditu geus kadeuleu Gunung Tursina ngan jauh kene diketik cai na hiji tah mah lain cai anu diketrok teh lain eta mah cai ngetik suku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam tek kaluar lantaran dahaga nu luar biasa lempang ti ditu di bumi Kangjeng Nabi Suhaib kadinya didinya nginum cai na kuari kajeun ku herangna luar biasa jenginah luar biasa kami didinya marandi ajung ngala wudu ai mandi jeung wuduna mengansak itu popotoanana nu kebal Haji Pendi mah komo datang ka leungit eta HP leungit pohara jasa masyaallah nah ieulah ngan kitu garana sumber cai meunang ngetik suku Kangjeng Nabi sampean Kangjeng Nabi Musa alaihis sama masih kene menyatu teh jeung pamajikan masih kene deudeuhnya dibawa ku Kangjeng Nabi Musa berangkat terus ka arah Yordan ka arah eta naon garang-garang Palestina tidinya aya ini Anas Tunaro kakarak eta teh keur meujeunak Karab
keur mejeuna baik keur mejeuna tepuguh ka mana mistina ieu teh jeung jalan ka mana aya dina riweuh aya dina sempit aya dina keur kesulitan. Nah saat etalah Allah mere keyakinan ka Kangjeng Nabi Musa nu mantak tara aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bed, tara aya jelema diangkat jadi solihin di luhur spring bed, tetep bae kudu masyarakat teula. Contoh Kangjeng Nabi Ibrahim, contoh Kangjeng Nabi Musa, katingali cahaya keyakinanana saat baik wal karam. Kangjeng Nabi Ibrahim katingali luhurna keyakinan ketika dek dibalangkeun. Kangjeng Nabi Musa alaihissalam kadeuleu keyakinanana deukeut jeung Gusti Allah ketika keur aya dina karam buat baik. Tidinya kakarak timbul keyakinan. Atuh nu mantak lamun kiai asup ka Golkar moal jadi solihin-solihin acan. Ganti bae ngaranna Haji Solihin. Kudu puasa. Kudu keur masakot, hayang nempo keyakinan seseorang. Kudu keur dicarekan ku pamajikan. Mantak lamun boga pamajikan tilok daek nyarekan tambah carekan atuh aing. Carekan aing ieu. Lantaran happy bae mah jeung pamajikan kan teu nyaho urang sabarna. Teu nyaho sabarna. Pamajikan hayang anu dicokoteun hayang anu dicokoteun hayang diusapan malah tilok anggeus ban ngusapan ge. Kaburu nyaho nyaho ieu nu hayang. Ah eta kan moal beres sama kos itu mah. Tapi ketika pamajikan nyarekan anu. Urang tadarru ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi, abdi hidup aja sebatang kara. Pamajikan anu sakitu diparende diberehan bae ge horeng galak lah ku abdi lah geus sabodog deuk dikagusikeun bae tah mulai cek Gusti Allah hadza wali iyalah wali aing sia mah asal geus dicarekan bae ka aing kan jieu teh kos kitu dah mantak ge cek abah teh mah Assalamualaikum salam sia aya naon ieu kula laporan ieu ka abah aya naon majikan kula galak jasa bagus jiban bagus ye pokoknya moga pemajikan galak eta geus resep maju cak abah teh kos kitu ji kiai buku di bebeja ge maksudna ganti ulah hook pemajikan galak teh ieu teh ngamajukeun maju coba sia kajen kukumaha ge sebab sia lamun hayang dunia pemajikan cicing bae pan sia engke hees bae tai kitu mah pemajikan galak puku tuh boga beas, hees bae, ngejadog bae, tuh kan itu, mencari, jadi salah ketu mencari, pan sia, gara-gara pemajikan galak, pan mencari, bener ente? Oh sih, ngan gitu ke mencari ke kapaksa, itu kayaknya ibadah, kurang lamun pemajikan happy bae kan dikekepan bae kurang, tapi lamunnya ngejebris, tual bae, enggak saya mending ka Allah bae, tahajud urang. Allah, malaikat kenyahuan. No, berarti siapa tahajudnya kudu dicarikan pemajikan.